Ya saya maki playnya. Iya kado musangking. Lamun di Indonesia mah iya bisa nyampe jutaan. Kipli. Gak sesuai sia meli ke Malaysia ke ditu tuh. Kongkosnya geus sabaraha anjir? Daripada ini ke Malaysia geus beuli iya. Iya 500.000 ayeuna ongkos ke Malaysia sabaraha sok sorangan bayangkeun naik kapal. Kok atuh mending 500.000 atuh mending ka bina-bina teuing sia mending geus alabatalin jeung babaturan. Teu apaleun perjuanganna aing di ditu panggih jeung Sisti Nurhalijah di foto aing tengan fotona leungit. Duit mana duitnya geus burit. Oh sabar atuh ke heula. Duit ya, duit naon? Ya, geusnya aing balik. Beruntung mana mata ku aing dijual eta. Tadi nama aing moal dijual ieu teh aing nyieun budak namanya juga Siti Nurhalijah sia mah. Amun teu jiga ieu apa sih Amiset. Saha eta? Eta artis Malaysia. Ke budak sorangan juga eta geura. Beruntung sorangan mah aing balik ke lanya. Pamajikan nungguan euy. Jor, penyok ka ditu sia lah. Ngota bebayar pro. Kadu sakieu menya 250.000 anjing. Majikan aing geus ka segala hayang teh ampun hayang kadu di segala. Kamana Pak Lurah? Nah, biasa lah ya. Wah, gaya geus nyandak naon eta, Pak? Biasa. Bade ngidar. Ngider. Siapa tuh? Ayo Pak, pedalaman. Mangga, siap. Yuk. Padung tenjang. Well. Anu ngagantung di langit. Naon euy? Bos, sia mah ulang-ulang wae. Ih, aing keur nungguan muatan panjekeun ngojek. Capek lempang aing Capek. Aing keur butuh kado. Aduh, kado aing teu boga kaduna nageuna. Pamajikan aing keur nyiram sigana teh sagala we kahayang teh kudu we dituturutkeun rudet ka aing mah. Ngala tuh di landa asa nama aya tangkal kado tuh ngala. Saha ngalagena panu batin itu mas mah. Apa demi menyiram eta nu nyiram. Weuh, bisi ngelai ke ngacai budak sorangan. Kasahanya euy ngebogaeun euy. Aing ka ditu ka pasar jauh pisan aing menugah ieu teh euy. Iya. Kumaha? Tapi aing ingat anu sok loba kado teh ieu Mang Lutfi. Oh, sok melian kado si Lutfinya nya. Kesa kedeung dege liwat geura jam sabaraha ayeuna geura. Masuk liwat biasana wayah kieu teh. Paneka si Lutfi mah bisa nganjuk aing gitu geus bisa minta heula. Aing ngarahna mah kadinya, maksudna mah mun aing gablek duit mah tadi geus ini aing ka pasar meureun. Oh, itu da aya kahayang teu gablek duit sia mah. Aduh, aing pan nganggur wae aing teu boga duit ieu teh. Hitungan sakedeung lah sugan pas ngaliwat teh. Hehehe, Mang Lutfi. Hei, hebat tuh kayak gitu sah. Nah. Hei, Mang Somad. Yo, tong sok padung ganti ngaran batur. Satu pode Jiwo. Oh iya deh. Mang Jiwo tadi mana ieu mah setel kieu euy. Ai cigana jadi miliarder ayeuna mah. Miliarder di mana? Biasa orang ayeuna mah keur jalan-jalan. Terus di mana ieu tes di mana heula? Terus di babaturan. Duh, eta mah aing meni kabita ku kado. Oh iya ayang. Tapi orang saya mesen oh iya teh. Atuh kurang be mun ka babaturan sok kitu pisan. Ji saya mesen ieu karunya. Keun atuh ke ngala deui yo sanu ti heula eta rezekina. Embung ieu saya mesen. Yo. Mang Lutfi. Heeh. Neng aing wayahna pisan pamajikan aing hayangan kado keureuneuh keur ngidam. Terus? Lah aing tadi ka pasar teu kaboro kitu geus burit manten ayeuna tuh da. Cika tunulungan saeutik mah bisi nge-like ngeces ka dia aing karunya. Kumanya euy? Itu saya nu pesennya euy. Geus dibeli. Eta dijual sabaraha eta? Itu nu pesenak meuli sabaraha eta? Malah 1.000 sih. Nah geus kurang diberi 20.000 tah. Moal nawar. Oh geus atuh. Lang kayak gampang itu mah ke aya nu murag deui da pi muragan isuk ke. Nya atuh. Ya berjalan itu mah. Tah urang daeng duit nangan 20.000 na aing mun dipake kana ojek dina beak. Heeh, ieu kado lumayan ame sih sakieu mah kaduna. Ieu teh kado naon ieu teh? Lah ieu mah kado lokal ieu mah ngan ngeunah amis, ipis namangan lokal gitu. Nah, geus oke. Kota 5.000 na mah. Merek lah daripada kana ojek urang kado mah meunang. Urang atuh meuli uduh heula ka landeuh kayak urang manja ka tonggo. Heeh, ieu nuhun ya Mang Lutfi ya. Oh, siap. Yo. Nya sok, yo nya. Heug, nuhun. Cek aing lamun aing teu bebeja pamajikan keureuneuh ieu moal menang kado. Doclo oge 5.000. Lumayan. Jual deui ku aing. Lah namanya pisan si Lutfi teh nya biasa geus sok kaliwat jam sakieu teh. Biasana jam sakieu teh sok datang membawa kado biasana nama. Geus murid itu euy. Yo tuh. Jika Mang Jiwong tuh tina rigigna nama membawa kado tuh.
Aduh namo kado saha sih ket menang madog gitu. Nyaho. Ah si kunjung menang madog ieu mah meureun. Kenarawan ya teh. Menuju nongkrong we Pak. Entos ngidana Pak. Atos buritan lah beli bade ka buru hujan bade permios we nya. Siap itu Pak Lurah. Ya, mangga nuhun. Ya, hati-hati Pak. Assalamualaikum. Salam. Aduh aing cita-cita aing jadi Pak Lurah tarif euy. Cita-cita wis. Senang anjing we yakin ngideran itu geuningan kredit. Well. Bye. Siapa mau kado di mana eta? Yo atuh aing. Ayo kado ya. Aing kakara datang ke Malaysia. Dijual. Tah aing sang cai anu kieu mah. Siapa pasti menang madognya ket. Anjir. Munya geus gaya kieu aing madog. Madog di mana? Madog di mana mana eta kado? Menang meuli kamari aing geus di Malaysia aing kakara datang. Percaya aing. Ji, teu percayaeun. Atuh ambean ya. Jiga aing Malaysia na nama euy. Tah, ambean. Jiga Upin Ipin. Paduh. Jeung aing we atuh jang. Paduh we jeung aing sia mah ye. Jauh ieu teh meulina teh di Malaysia. Jauh-jauh teh koplok meuli kado di Malaysia sia. Ji, kapan urang meulina ge di tanah Malaysia? Ieu teh kado musangking. Musangking. Geus jeung aing we atuh pan balad lah sia. Ya, pamajikan aing teh keur nyiram hayangeun kado sigarana teh wayahna aing teh keur nungguan si Lutfi. Ngan eueuh wae itu si Lutfina euy. Urang Lain itu masalah nyiram-nyiramna atuh sia teh Kipli. Ieu mah ti Malaysia aing meulina ge hiji-hijina da mahal atuh ti ditu mah. oh geus kumaha sia wae teh atuh nu penting mah atuh eta. Dijual moal. Duh aing sebenarnya mah nya ieu teh euy da ti Malaysia aing kudu penerbangan lagi anjing kana kapal udara sia mah. Ya sia mah Kipli nya. Ieu kado musangking lamun di Indonesia mah ieu bisa nyampe jutaan. Percaya aing nyokot ti ditu mah. Heuh ayeuna sorangan ek wani teu ieu malina. Sabaraha? Sok urang kajen dijual setengahna ieu. Sabaraha? 500.000. Atuh lili setengahna koplok 500 mah. Nah sia mah mota-mota teuing. Ji. Nya setengahna atuh. Ayeuna di Indonesia ieu bisa nyampe 1 juta, kadang 2 juta. Ku aing malah mah geus sabaraha leuwih ti setengahna saparapat meureun sia mah. Ku atuh sia teh kira-kira we. Atuh anjing eta kado sagede pelok limus. Punya ku dibeli ku aing 500.000 ai sia. Ah, sarip nu kieu nu moal maju-maju mah. Yeuh hakanuna leuwih leutik leuwih mahal. Nu pentingeunna sia teh. Coba ieu ti Malaysia. Bisi teu percaya mah aing kamari papangjang Siti Nurhalijah. Lamun maneh ieu dibeli kado ku manehnya. Budak maneh lamun awewe ieu jiga Siti Nurhalijah. Aduh. Kumanya di euy. Erek moal ieu. Beli. Udah mahal-mahal teh sia teman 500.000 koplok. Beli. Yo, Kipli. Geus we sia meuli ka Malaysia ka ditu tuh. Ongkosna geus sabaraha anjir? Daripada indit ka Malaysia geus we beuli ieu. Ieu 500.000 ayeuna ongkos ka Malaysia sabaraha sok sorangan bayangkeun naik kapal. Wah, atuh meni 500.000 atuh meni ka bina-bina teuing sia meni geus alabatalin jeung babaturan. Teu apaleun perjuanganna aing di ditu panggih jeung Siti Nurhalijah di foto aing tengan fotona leungit. Kumaha ieu rek moal aing kebalik ya. Geus mun sok segala dibaca tuh sia teh ka bina-bina teuing kehead teh. Sok eta setengahna we atuh meni mota-mota teuing meni 500.000 tuh sia teh. Ji, ya geus atuh dikurangan ka sorangan mah lah aing mah 400.000 tah. Anjing, nah sia mengurangan 100.000 ka bina-bina teuing koplok. Heuh bayangkeun atuh ongkos ka Malaysia sok tah. 250 lah, geus. 300. Atuh jang sia teh meni ka bina-bina teuing salabatan ka lain ka babaturan sia teh. Aing da nyaanya nama ieu teh euy. Sakadikeun we lah. Euy sok atuh diekeun duitna lah. Geus burit ya. Naik balik pemajikan manungguan. Sok geuat mana duitna geus burit. Oh sabar atuh ke heula. Duit. Ya, duit naon? Kana duit jadi ka aing. Minjem sakedeung. Kumaha ieu teh? Teu ngarti aing. Sok geuat ke budak sorangan mah jiga Siti Nurhalijah. Tah, lamun lalaki juga selain sia mah. Sok geuat kitu. Amisat apa? 250 cenah. Oh deui tah 50.000 ieu mah. Aya sabaraha kabeh we? Kabeh takos kau betul. Geus nginjem sakedeung. Gusti nepikeun ka bubuk-bubukna sia. Sok si murid cenah jadi aing mah teu ngarti. Geus ke nginjem sakedeung ke digantian duitna. Ya, geusnya aing balik. Beruntung maneh mata ku aing dijual eta. Tadi mah aing moal dijual ieu teh aing nyieun budak namanya jiga Siti Nurhalijah sia mah. Amun teu ye jiga ieu apa sih Amisat. Saha eta? Eta artis Malaysia. Ke budak sorangan juga eta geura. Beruntung sorangan mah pe. Aing balik ke lanya, pamajikan nungguan euy. Jar, punyuk ka ditu sia lah. Mata bebayar pro. Kadu sakieu nya 250.000 anjing. Heeh, masalah duit aing. Kok nginjem sakedeung heula atuh rip ke digantian deui ieu ku aing geunang. San paruguh aing mah.
Ning medar-medu deh. Aing meuli kado 20.000 perak. Jadi duit 250.000. Si Kipli belet oge nyai. Kado Malaysia. Kado lembur eta mah. Anjing duit aing. Oh nginjem sakedeung ke dibalikeun deui. Sakedeung teh iraha da. Geung ke wing bikeun heula ieu ka pamajikan ku aing. Bensin aing teh. Ke duitna ditransferkeun ge bageud atuh mun teh meni mota. Ku pamajikan aing pan karunya sorangan mah keur nyiram bisi kumaha kandunganana. Tuh, cek aing genan. Aing giliran itu tungguan ku aing tadi aing giliran teh papucungul. Tapi teu mawa kado pli euy. Nahanya. Lah jenting da aing geus menang ieu kadona genan. Anjing kado Malaysia kalau kau mah anjing atuh sugan we ke anak aing juga Siti Nurhalija anjing. Mang Lupi. Tadi ya. Ya tumben teu mawa kado. Tadi nungguan Uing tadi teh nungguan cenah cek si Arif teh kayak neang kado cenah pan sok belian kado lain. Oh sok tadi. Udah sok lawan kado. Oh sok mau kado ngan ayeuna mah tadi aya ragdag hiji ge. Da kumaha di jalan aya nu butuheun tadi teh. Ya uing genan tah meuni mahal-mahal meuli tah uing genan nyebutkeun nama ti Malaysia cenah. Kado mah sangking. Jaban pamajikan aing pan keur nyiram geuningan. Urang tedek-tedek we dibeli ku aing 250.000. Kumaha minta nama 500.000? Ya apa? Sabaraha? 250. Di Malaysia. Kadu mau saking lahan ieu mah kadu ti aing. Sangking. Mana aing meunang hiji tadi dan tong nyebut ieu ti si Jiwong. Hah? Tong nyebut ieu ti si Jiwong pokona mah. Ti si Jiwong ieu. Sabaraha ngajualna sabaraha? 250. Tadi nama minta nama 500. Anjing. Ya ti aing ngomongna manehna pamajikanna keur hamil hayeun kado. Yo, kado teh aya nu nawar 15.000 eta teh. Ku sabab pamajikan si Jiwong keur ieu keur hamil. Jadi manehna wani 20.000 nya ku aing dijual we. Eta teh. Anjing katipu ieu. Aduh, si anjing. Dia mana mah ti Lutfi ya kan? Oh, ieu teh pan tadi teh isuk-isuk teh aya nu nempo jeung teh murage teh ayeuna burit biasa dia. Teang. Anjing duit. Boleh 20.000. 20.000 Kipli. Mota tuh 250.000 ngomongna ku masih. Iya. Iya ngomongna manehna geus balik ti Malaysia, ieu kado Malaysia, kado mu sangking cenah. Jaman ieu kasiatna lamun ngalebok kado ieu anak aing ke bisa jadi Siti Nurhalija cenah. Eta apa gitu manehna ge dicaringan eta tukang panggul sayur bae dan. Malaysia kumaha. Aing depian hayang nyaho aing mah. Teu hayang nyaho duit aing. Siga nama pamajikan aing teu jadi nyiram Jadi nyiram kumaha kehen? Teu jadi siga nama. Urang da burit aya namanya. Ulah aing da burit teh balik we lah. Si koplok. Mang Lupi, Kipli. Alah na geuning aing nu katempuhan kunjuk ieu 250.000. Untung lain make duit aing. Padoli teh duit si Arif ieu. Anjay.